guys, anjay. Yuk orang aya narek masaknya guysnya. Aduh, aing rengko cangkeng ge kumaha-kumaha dayatnya guysnya. Urang teh da naon mama batui. Gabut aing teu bisa lah lamun kudu cicing teh aing teh kudu gerak we hayo gitu. Di dia teh aing teh rek ngumaha ieu dagingnya geusnya jeung tulang caritana urang teh rek masak dagingnya digoreng we biasa seperti biasanya. Terus ieu teh ya ceker ongko jeung tulang teh rek di seblak caritanya geusnya. Tadi dia teh urang teh ngumahan heula cek aing teh bantuan aing kalancek aing teh teu potongan cek aing teh kuku-kukuna geuleuh aing kudu ieu naon kudu ku aing kabeh mah capek tuh guys. Tah ye caritana teh si cekerna teh dibikeun kalancek urangnya guysnya. Antep cenah dipotongan aing capek tuh kaing sarangan mah. Tadi dia teh urang teh rek masak jamur oge nya guysnya. Ya jamur cenah cek aing teh cenah kamari meuli cenah can dipasaknya naha tuh cing teh. Can dipasak nih urang deui capek. Nah lanjut ya teh si jamur nanti dipotong-potong heula nya geusnya da diguluntungan magening nyawa sorangan kalala dari ai jamur nu kieu mah nya geusnya. Terus si ceker nanti senang geus dipotongan deung di kumaha heula. Tah ieu teh si daging nanti ku aing teh rek dibumbuan heula, dikulub heula nya geusnya urang teh langsung digoreng soalna kan sok asak sawareh ning luar asak jero asak nih najan diganggang asak kumaha gitu nya. Tah kurang ya di ieu heula dikulub heula anjing dikulub. Jadi dai racik ayeuna mah teu karasa uyah geuning. Urang tambahan di uyah we da teu karasa teu nyerep kana dagingna teh ting urang caina nu loba meureun Tah ieu teh cenah caritana teh si dagingna teh geus rada ieu geus naon geus asak we lah carita namanya tinu kuluban teh ya langsung ku aing teh digoreng di minyak anu loba. Lamun ngagoreng daging tongkos cek urang mah masak daging loba minyak sansretnya atuh rek teu tutung kumaha rek teu asa kajaro kumaha sok ari minyak sansret moal ge asak cek urang teh urang mah da teu kararago kana minyak brak urang mah da mun masak gitu. Jadi mun urang mah lamun masak aya bumbu nu kurang atawa minyak nu kurang urang mending kana teu masak aing mah hoream. Caritana teh di dia teh si daging teh geus beres tadi lanjut urang rek masak jamurnya biasa we bang beres bang beureumnya. Tadi ieu anda urang make cabe tinggal cenah naon pang ngagorengkeun cabe cenah cenah teh neuk kan sorangan pasak sorangan cenah pasakna mah ku maneh we cenah atuh cing teh hiji kana jeung jamur cenah hijikeun we teh jeung jamur caritana haye di jamur mah aya naon aya caian teh ditu naon tadi caian oge da nyerep cai geuning tuh dihijikeun jeung cabena ge burahnya aya aing mah caritana teh asak teh si cabena teh jeung si jamur teh nya guys nya. Tah ieu teh sabari meresto tulang teh tadi teh si tulang teh di mana tah teuing lah kaliwat meureunnya. Tadi teh si tulang teh jeung si ceker teh kurang dipresto heula nya urang mah beh ledak geuning make jahe we teu make uyah. Tah ieu teh urang nyieun samara heula di handapnya nya geus nya. Si amaraneh bararisa teu marake presto kades ya ieu mun make presto teh saat can dibuka teh montong waka di ieu geus kaluarkeun heula si uapna ieu anu on magara langsungkeun buka jadi pledag naon si tutupna teh naon ngapung omat we lamun misalna make presto mah buka ewenan teh si uapna teh cenah keluar heula etana betot tah aing geus ieu mah geus kaluar mah paduli rek dibuka rek diantep ke paduli mah da pokona tah lanjut teh dieu teh kanu ieu persebelakan tuh jayana ge kaabuskeun ku aing disingkirkeun heula ieu teh caritana seblak tulang jeung ceker can di lada ada di geus diladaan tadi make cengek kayak biasa we bumbu seblak mah bang bodas cikur cengek we da urang mah kitu da masak seblak mah nya umat teh uyahan pecinan gulaan jadi teh supaya makenan beureum ning nya urang make keju beburanya ya teh tambahan we tahu nya sapiring nya kitu we nya geus nya ti urang mah. Assalamualaikum dadah bye bye muah.